kalebet ieu urang nu hadir 2 tahun urang teh nyadap cipinarep nu jadi inung teh. Inung urang kaganggu aktivitasna, inung urang kaganggu istirahatna, inung urang kaganggu kagiatanana. Lain waktu sakedeung 2 tahun da keur nyusuhan mah teu mikir 2 kali. Budak ceurik kodok budak lol lep dikeresakeun da orok teh tarak repeh can keuna kana stop kontak nama eta teh. Bingung tak abdi ge rek ditingali kumaha teh ditingali sieun teu manggih deui. Heupan barang langka atuh keur ngaji bisa nempo susu. والليل نجا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hababal mujahidina minal ansori wal muhajirin. Alladzina yujahiduna fi sabili rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amir lisani bi dzikrika wa qalbi bi khasyatika wa sirri bi ta'atika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man maqalidul umur kulluha biyadihi wa ilaihi yarji'ul amru kulluh, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, iftah alaina fathan qariba, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah bubukaning pihatur, bismillah nu janten purwa wiwitan, pamuka padika padamelan moro ridona pangeran, ngalangkungan ieu pangaosan anu kaleresan dina siang majeng kasonten ayeuna mah. Ieu pangaosan teh dikaitkeun sareng acara memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian syukuran urang sanggakeun kadat Allah anu maha heman, anu parantos ngalelerkeun rupi-rupi kanikmatan, nu alitna nu ageungna terutami nikmat nu paling istimewa, nikmat nu paling berharga nyaeta nikmat iman sinareng is. Mugia ieu urang sampurna kanikmatan di mana nyawa paturai jeung raga kaluar ti alam dunia menuju alam barjahna nu disebat maut ya
mudah-mudahan sing sampurna. Sakumaha kasawuran Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tamamun ni'am al mautu ma'al iman, sampurna kanikmatan di mana-mana orang pupus nyanak iman sinareng is. Sholawat sareng salam hiji tanda anu nandakeun kadeudeung sareng kamemet oge kacinta urang kajungjunan alam. Buktosna habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi kakulawargina ka para sahabatna malah mandar dugi ka urang sadaya anu turut tumut kamantena amin ya robbal. Hadratus Syekh Al-Mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, panitia penyelenggara, pengatur waktu pangjajab acara, wabil khusus kakersana Bapak Sesepuh Pondok Pesantren Al-Faruq, oge sadaya kulawargi palaputra, ibu bapak jamaah ahli pangaosan, hamba-hamba Allah anu kusim kuring dihormat, oge mudah-mudahan ku Allah dimuliakeun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kumargi waktos nyerelek parantos satengah tilu langkung saparapat sim kuring moal seueur membuang kalam mengulur waktu bade langsung kana materi ngaji wae, emut kana kasauran ulama ahli bilagah dilalatul kalam ayyuto bikobi muktadol hal wa qad tawafaq. Pembicaraan yang lebih objektif, pembicaraan yang lebih efektif adalah pembicaraan yang tahu pada situasi dan kondisi. Hadirin kaum muslimin hamba-hamba Allah rahimakumullah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salami hayatna, salami jumenengna, anjeunna teu acan kantos ngantunkeun saum sunat dinten Senin katamih sareng dinten Kemis. Sim kuring bade tumaros rupi ibu osok saum tara dinten Senin, dinten Kemis na atuh aya nu osok-osok, aya nu osok tara. Seueur mana osok-osok jeung osok tarana. Dugi ka dina hiji waktos baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikonfirmasi ku para sahabat. Dikonfirmasi teh ditaros atuh. Muncek bahasa urang Cicalengka mah kieu lah urang Sundana we langsung da diarabkeun bisi salah deui. Abdina poho deui kieu. Muncek bahasa urang mah ya Rasulullah, naon atuh margina Gusti Rasul upami Gusti Rasul tepang sareng dinten Senin, Gusti Rasul osok saum bae. Rasul ngawaler sambil tersenyum. Sahabat, ari poe Senin teh poe dilahirkeun kami. Kami lahir ke alam dunia ieu teh poe Senin. Makana ku kami diperingati hiji kami seja syukur ka Allah bahwa kami geus dipaparan nikmat panjang umur. Lamun teh mah kami puasa sa Senin saur Rasul berarti usia kami tambah saminggu.
lamun tiamah kami puasa 4 Senin saur Rasul berarti usia kami tambah sabulan. Lamun tiamah kami puasa 48 Senin berarti usia kami tambah setahun. Walau bagaimanapun panjang umur itu adalah salah satu nikmat anu peryogi ku urang disukuran leres. Jelema teh aya hargaan teh ku pedah aya rohan leres. Penesa angel wae maot. Geus eueuh hargaan leres. Baheula mah tarifna mahal pan. Jadi walau bagaimanapun panjang umur itu adalah salah satu nikmat anu peryogi ku urang disukuran leres. Sim kuring rek tumaros punten ieu diantawis nu hadir ibu-ibu aya ranah henteu. Sawios teu kedah ngacung. Aya ranah henteu? Bae rek nini ge. Nu penting marana we. Ieu abdi rek tumaros karahna ieu nu boga salaki tong ngajawab. Lamun teh mah ibi ditakdirkeun ku Allah gaduh caroge deui. Maning keneh kabupati ngan ponok umurna jam 10 dilantik dur lohor maut. Dibandingkan jeung boga salaki teh ngan saukur pangkatna ngan saukur kahansip. Terang teu hansip. Ari hansip teh eta teh dulurna dreum. Sabab lamun aya dreum di jalan di dinya pasti aya hansip. Aya nu hajat. Ngan saukur kahansip tapi sehat jagjag waringkas panjang umurna cik ibu maning keneh kabupati ponok umur atawa kahansip panjang umur bari sehat jagjag waringkas. Ari milih hiji di antara dua. Maning keneh kahansip panjang umur bari sehat jagjag waringkas katamah eusi kolorna heuras. Jang naon boga salaki kabupati ari pondok umur mah jam 10 dilantik dur lohor maut atuh jadi janda deui wae. Jadi walau bagaimanapun panjang umur itu adalah salah satu nikmat anu peryogi ku urang disukuran. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna ngalaksanakeun ibadah saum dinten Senin ditaros ku sahabat, ya Rasulullah naon margina Gusti Rasul upami Gusti Rasul tepang sareng dinten Senin Gusti Rasul oksok saum bae walaranana memperingati kelahiran anjeunna. Memperingati kelahiran teh upami di bahasa Arabkeun mah sami sareng muludan. Janten nu disebatkeun muludan teh memperingati kelah bisi teh mah anu nyebutkeun muludan eueuh ti dituna. Lain eueuh ti dituna Nabi wae ngalaksanakeun ibadah saum dinten Senin isina diantawisna alasanana memperingati kelahiran anjeunna. Sakali deui memperingati kelahiran teh upami di bahasa Arabkeun mah sami sareng muludan. Mata abdi masuk keuheuh teteh kanu nyebutkeun muludan eueuh ti dituna muludan eueuh ti dituna teh lain muludan eueuh ti dituna sia nu teu nepi ka ditu. Komo nyebutkeun muludan bid'ah mah aing wani jeung gelutna. Naon sababna? Heuh pan ari bulan mulud mah atuh. Poe ayeuna we teh geus panggung katilu. Engke peuting hiji deui sok sabarahaeun. Da abdi mah terus terang kahayang mah kabeh teh bulan teh mulud. Paling embung pangih jeung bulan Sapar. Nu hajat tara aya, nu maot ge langka.
Keur mah kamari atuh ku PPKM jeung lockdown 2 tahun. Mata kayana mah ditadah we awak kuat keneh mah. Ke tanggal 18 kabayah perbatasan naon teh Pandeglang. Kamari tas di Cigaronggong. Terus ayeuna mah ku aing mah 2 tahun kamari eureun atuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Sim kuring kantos ditaros ku salah sawios jamaah nu sok biasa ngaos karorompok dinten Rebo. Wios teu naroskeun oge. Heuh moal anu nanyakeun atuh. Saurna jang haji cenah kumaha hukumna ngayakeun ulang tahun. Saur abdi tong bujeng-bujeng ulang tahun anu ngan saukur sataun sakali. Ulang minggu wae oge teu dilarang asal bentuk syukur ulang tahunna ku kegiatan anu positif, ulah ku kegiatan anu kontroversial bertentangan jeung agama. Ari di urang geuningan galibna ilaharana ulang tahun teh kumaha, anak nu sabaya jeung anak urang dionang, kursi disewa, tenda dipasang, dina hari hakna teu aya ngaos Quran, teu aya sholawat, teu aya tawasulan, komo make jeung aya pangajian ngan saukur ngagugulung bolu nu sagede alaihim we. Bari ngara lagu happy birthday to you, happy birthday to you. Lamun teh mah bentuk ulang tahunna sapertos kitu sawios teu kenging eta mah. Sok urang syukuran ulang tahun anak urang, diayakeun perlombaan hafalan surat-surat pendek juz amma ka dieu, atawa perlombaan adan. Heug hadiahan budak teh ya, budak umur 7 tahun mah dibere 200.000 ge cukup. Nah ibu seuri da duit 200.000 mau hartina ayeuna mah leres. Bener sok bawa gerak ka pasar komo meuli udud mah disakuan. Eueuh hartina duit sakitu abdi oge sakali ngajorok geus tara kurang ti 1,5 ditatanga eta teh aing teh. Teuing di dieu mah. Tapi daerah ece Gusti nu agung abdi ge suatu kehormatan abdi tiasa sasangem di dieu ge alhamdulillah. Da abdi padamelan ameng pan ka dieu teh ngadon ngopi geuningan di dieu teh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Komo lamun teh mah ulang tahunna ieu ngayakeun pangaosan sapertos kieu. Mun teh mah ulang tahunna ngayakeun pangaosan cek sim kuring eta lain sunah deui, eta mah hukumna wajib. Makanya punten ya amal yang paling dominan itu adalah ngaji. So ayeuna abdi rek naros, ibu ari salat wajib, aya salat sunat, duha, qobliyah, ba'diyah, awabin, witir, tasbih, tahajud, leres. Ari ibadah saum dina sasi Ramadan wajib, aya nu sunatna dinten Senin, dinten Kemis, awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, yaumul arfah, yaumul tarbiyah. Bahkan lamun teh mah ibu gaduh putra heug rada hese diaturna rada liwar, sok ku ibu sauman dina dinten wedalna bari suhungkeun ka Allah, ya Allah solehkeun pun anak, insyaallah sabab doa inung ka anak sapertikeun doa Nabi ka umatna dina pada teu aya hahalang. Ari zakat wajib, aya zakat sunat, infak, hibah, sedekah leres. Ajengan rek ngabangun kobong sok tah ti abdi keramikna, ajengan rek ngabangun madrasah tah ti abdi tanahna, leres leres di dia osok itu tara. Heeh tadi dia belegugna teh. Padahal punten bu urang kudu bersyukur dengan kehadiran para kiai, para ajengan di lemur urang, leres. Mun teu aya kiai, teu aya ajengan rek di lemur urang rek kumaha nasibna generasi urang, leres. Alhamdulillah.
lamun teh mah ngayakeun pangaosan cek abdi mah hukumna wajib. Naon sababna sok waler ku ibu ayah teu hukumna ngaji sunah. Ngaji sunat ayah teu hukumna. Teu aya ngaji mah sadayana hukumna wajib. Abdi rek tumaros ari rotinan teh di dieu teh nu abdi terang mah dinten Rebo nya. Rebo bungkul. Ya nu Rebo ieu mah. Punten abdi rek tumaros waler sing jujur mun teu jujur burut. Awewe burut naonna cenah. Punten rupi di dieu upami pangaosan rotinan sok seueur kieu tara. Ajenganana sok disuguhan sound system tara. Nah, tadi dia salahna masyarakat teh. Urang mah galibna lamun datang ajengan ti luar, wah ngararaji. Diumum-umumkeun nu biasa tarage arinit. Leres. Padahal punten upami teh mah ku urang diemutan. Ajengan ti luar nu sok diabring-abring geuningan. Segala rupa disambut, wah diaya-ayakeun. Cik punten kiai ajengan ti luar kaasup abdi nu ngaji ayeuna geus boga jasa naon ka urang dieu? Encan nya. Leres? Encan. Teu acan. Eueuh nu boga jasa ajengan ti luar mah. Cik abdi rek tumaros rupi di dia sok aya nu pupus. Sok aya. Komo kamari mah nya keur usum nu maot teh nya. Ya letah ge tepikeun ka kohal aing nguruskeun tahlil tah. Cing punten upami di dieu aya nu pupus bade ngulem ajengan nu tebih ajengan nu caket. Jam 11:30 maot. Nu diketrok teh bumi ajengan nu tebih ajengan nu caket. Eta kolor geus merosot ki ajengan diangsrodkeun deui tah. Sumping ka bumi nu kapapaitan leres. Cek nu kapapaitan teh Pak Ajengan Pak Ustad datos teu aya antosaneun mangga we nyangakeun cek ajengan teh naheur cai di manian peuting-peuting kusaha. Ajengan nu tebih ajengan nu caket. Jadi saha nu boga jasa ka urang teh? Ajengan nu tebih ajengan nu caket. Bukan kita tidak boleh mengidolakan Mamah Dedeh, bukan kita tidak boleh mengidolakan Ustadz Maulana. Mereka merupakan dai dan daiyah di negeri ini yang harus kita hormati dan yang harus kita hargai. Tapi jangan lupa saudara, aya nu ku urang kudu leuwih dihormat, aya nu ku urang kudu leuwih diajenan, aya nu ku urang kudu leuwih dihargaan. Siapa mereka? Kiai ajengan nu geus puguh boga jasa ka urang. Siapa? Kiai ajengan Ustadz Setem. Mun bener ieu pangajian aya tapakna sok ieu pangajian makmurkeun minimal atuh rebohan teh kawas kieu atuh. Amin ya robbal. Da ari ngaji abdi mah punten burek abdi rek saha we nu dionang ngarti teu ngarti sajam saparapat paling lila sajam setengah balik eueuh urusan. Leres? Tapi tingali ajengan nusok ngalebetan rotinan tengartos mingon ayeuna diteraskeun mingon payun leres. Tengarti wae di tempat pengajian disusul ka bumi leres. Jadi saha nu boga jasa teh? Ajengan nu tebih ajengan nu caket. Diayakeun muludan aya panggung gedean ngayakeun muludan nyumpingkeun pangajian ti luar. Itu adalah cuman menyiram tanaman yang sudah ada. Apa tanaman yang sudah ada? Nyaeta pangaosan rotinan. Eta nu sabenerna mah. Ieu mah ngan saukur nyebor, atuh nyebor mah cukup we setahun 2 kali, setahun 3 kali nya. Di cebor we mah bisa-bisa buruk atuh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, urang meulih deui. Jadi naon atuh intina tina urang memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh mudah-mudahan urang sadaya kenging rahmat sareng syafaat ti Kangjeng Rasulullah. Sabab moal aya jami nu lebet ka surga tanpa melewati 2 proses. Hiji rahmati Allah,
Nu kadua syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngan Rasul ngancam ya aya 3 golongan jelema anu mana ieu 3 golongan teh dijamin moal kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun teu katobatan nya. Dina Tadkirah Qurtubi jelas hiji ya urang geretakeun we nya geus jam 3 papan euceut teh lohor caricing teh nya. Nah, nu kahiji ya nu moal kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh nomor kahiji aqul waliden. Saha aqul waliden teh jelema anu nganyerikeun milaraan hate anu jadi indung. Nauzubillahi min naon margina sok geura atuh lieur heula ka tukang saha urang poe kamari baca 20 tahun ka tukang 30 tahun ka tukang nu geus kolot 40 tahun ka tukang saha urang poe kamari tingali perjuangan indung urang masya Allah. Seorang ibu keur memeh hamil mah upami barang tuang sagala lebat leres jengkol asup peuteuy asup leunca asup cecenet asup eueuh-eueuh ting mah pucuk takokak asup. Tapi nuju hamil mah seorang ibu ngajagi kana tuangeunana lain teu beuki sieun aya pangaruhna kaan bisi engke anak lahir bau zeng. Tu aya dongeng na ibu-ibu tambah gelis nuju hamil leres. Seorang ibu keur memeh hamil mah masya Allah ditilik ti gigir, diteang ti tukang, ditetep ti hareup. Pan keur hamil mah awak teh teu puguh bentuk teh. Ditetep ti hareup bureuteu diteang ti tukang tengeng munang kuban teu aya bentenna sapertos helikopter parkir munang karak eueuh bedana saperti bangkong heuai. Sia tong nyebutkeun siga aing. Ah dihenteu-henteu ge aya nu ngeureuteg na hatena. Aya karasa kana ceuli ge ateul aing. Hada kumaha atuh ibi abdi teh nya padahal mah jogging di sisi galeng osok abdi teh badminton kali-kali osok ngan geus teu kuat longset unggul. Hada kumaha atuh geuningan barang tuangna wengi wae ari teu didahar pan ku panitia can karuhan dibahankeun matak bentelu deui tapi dah masing bentelu kieu ge ih pun bojo mah ka abdi teu oleh nyebat si ayang atuh ayang benteluan. Bieu we abdi rek ini ceung teh bade angkat oh muhun mangga ih aceuna mah siga Aldebaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sok ibu tingali masya Allah setiap sasih di Canaka Bidan leres kabeneran salah kita usahana teh keur kitu salah kieu lain teh semplek lincak waktuna mariksa kandungan kabidan punten pan ari nuju teu aya mah periogi pangaji 100.000 ge teu tiasa dipaksakeun leres. Seorang ibu macen pangribasan ridho unyam inyem ka dulur ka adik ka tatangga ka lanceuk ngagadekeun harga diri ngagadekeun kahormatan balas naon tanya kanu jadi cukup indung tepi kadinya henteu. Aya hiji peristiwa nu moal bisa kaudag ku urang salaku kaum Adam waktos ngalahirkeun langkung ti 130 urat inung anu pegat waktu ngalahirkeun darahna nu ngabayah bah mun diletranting sabaraha leteureun
inung urang ngadongkang antara hidup dan mati, mun teu hirup maut, mun teu maut hirup, mun teu bagja cilaka, mun teu cilaka bagja. Kabeneran cek bidan desa teh, saha bidana teh di dieu teh? Hah? Cek bidan desa teh bidan ini ibu cenah wayahna ningal kaayaan sapertos kieu mah nu atos-atos ge ngan saukur tiasa disalametkeun salah sahijina. Mun indungna hayang salamet wayahna anakna moal bisa katulungan, ngan lamun teh mah anakna hayang katulungan wayahna indungna moal bisa kasalametkeun. Seorang ibu di saat harus menentukan satu di antara dua pilihan, abdi yakin ibu-ibu pasti bakal ngereteg dina manahna ngajerit dina lisana, ya Allah kajenteng umur abdi anu tepi ka ayeuna asal pun anak bisa kasalametkeun, balas naon tak nyaah kanu jadi cukup inung tepi kadinya henteu. 2 tahun urang teh nyadap cipinarep nu jadi inung teh leres, lain waktu sakedeung. Nu ayeuna jadi kiai, nu ayeuna jadi ajengan, nu ayeuna jadi pejabat, nu ayeuna jadi pengusaha sukses, nu ayeuna jadi jelema nu dihargaan ku batur. Kalebet ieu urang nu hadir 2 tahun urang teh nyadap cipinarep nu jadi inung teh. Inung urang kaganggu aktivitasna, inung urang kaganggu istirahatna, inung urang kaganggu kagiatanana, lain waktu sakedeung 2 tahun. Nu tadi nama ieu teh aksesoris yang sangat dijaga cek paribasana pan maning keneh kaserepet ku angkot hejo daripada kudu katewel ku si ku baturnya. Cek paribasana da keur nyusuhan mah teu mikir 2 kali, budak ceurik kodok budak lol lep dikeresakeun da orok teh tara repeh can kana stop kontak nama eta teh. Di abdi punten ibu pangaosan dinten Rebo enjing-enjing aya ibu-ibu cunaknak nya incunya anak jatuh tos yuswa sabaraha incuna ge nu bungsuna geus kaluar SMA orokan deui ateuing teu apal eta mah da beneran sok biasa pangaosan dicanak we pangaosan geus aya 7 bulan teh eureun lagi ngarebo teh sumping deui ka abdi teh jang haji cenah enjing mah ece teh bade ngaos deui we nuhun ece ceung teh bener isukna teh ngaji abdi keur ngaluarkeun manuk isuk-isuk teh aya tah ari pak teh bener we ibu calikna teh dihanap lah sapertos kieu da sami di ditu ge aya papanggungan kieu eta abdi keur raos-raos ngaos. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dihanap budak ceurik eta inungna teu luak liuk sugan di luhur aya ajengan henteu kodok buria lol teh bingung tah abdi ge rek ditingali kumaha teu ditingali sieun teu manggih deui heupan barang langka atuh keur ngaji bisa nempo susu. Maklum orok sok dibawa pengajian, inungna ahli pengajian, bapak ahna ahli pengajian, sigana orok teh pisoleheun, diasongkeun teh orok teh balem atuh. Pas abdi tungkul orok ngalieu ka abdi ajengan ngaleut. Ai cek abdi teh bade ceung teh. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sok geura ibu tingali jasa bapak urang baheula, masya Allah. Terkadang bapak urang harus merangkak di bawah panas teriknya sang matahari. Terkadang bapak urang kudu kaguyur ku hujan nu sakitu gedena. Upami teh mah kenging tuangeun di padamelan. Sakinten-kinten tiasa makacana ka bumi teu matak hasem. Tewanian kolot urang ngahuapkeun dibungkus hoyong katuang kusaha balasnya akan jadi
Masya Allah sok geura tingali ibu bayangkeun inung urang jeung bapak urang baheula hirup ngan saukur duaan bari kaayaan pas-pasan boga anak 5 ka urus boga anak 6 ka sakolakeun boga anak 8 ka pasantrenkeun waktu gering ka ubaran waktu lebaran ka pakaian datang jodohna kakawinkeun hirup ngan saukur duaan bari kaayaan pas-pasan leres. Nah atuh ari anak nu 8 teu mampu ngurus kolot nungan saukur 2 sikli mangkaning punten ya goreng patut ka kolot mah utamana ka inung tong boro-boro kolot ceurik elih-elihan ladang teu suka ladang teu ridho ku pedah ngadenge jeung ningali tingkah laku ucap anak anu menang hese capek ngagedekeun teh tong boro-boro kitu ka kolot mah tinggal we ngadoakeun diancam ku Rasul tarku doa lil walidain yurisul faqra tinggal doakan lu jadi indung bapa wayahna ku Allah moal waka di mautan satungtung eta jalma can papanggih jeung kafakiran jeung kahinaan. Nauzubillahi min mangkaning punten ibu ye nu disebutkeun sepuh ceuk agama teh aya 3 nya nu nomor kahiji inung nu pernah ngalahirkeun urang saha inung tegas urang tos eta manemenya dibahas. Nu kadua nu disebutkeun kolot ceuk agama teh jelema nu pernah mapatahan ilmu ka urang saha guru aibi ilmi syariati bahasana. Urang bisa sholat, urang bisa lempeng syahadat, urang bisa maca Quran. Itu adalah orang tua. Bahkan abdi mah lebih ketir ningali katerangan manistahofa bi ustadihi ibtalahullahu bisalasi asya'a. Sahabat jalma nu ngenteng-ngenteng kanu jadi guru. Urang mah baheula cecarakan ngaji di dinya mah urang mah bisa ngaji mah lain ti dinya tuh geus pindah ka pasantren anu tah hati-hati ngaentengkeun kanu jadi guru maka Allah makal bere balahi ka eta jelema nu kontan di dunia memeh maut. Nu kahiji manasya hafidho ku Allah bakal dipohokeun deui ilmuna. Mun baheula jurumiyah pernah katalar imriti pernah katalar alfiyah pernah ngarti dipohokeun ku Allah. Nu kadua wakala lisanuhu dimintulkeun ku Allah letahna tong boro-boro mapatahan batur ku anak jeung ku pamajikanna geus teu dianggap. Nauzubillahi min. Nu katilu ya ancamanana waftaqara fi akhiri umrihi bakal dipakirkeun ku Allah hirup eueuh kagableg nete semplek nincak semplak samemeh maut. Naudzubillahi min. Salheung lamun teh mah pakir materi kumaha lamun pakir iman. Naudzubillahi min. Geus eta mah moal dibahas engke eta mah bagian dina acara alumnian eta mah. Geus eta mah engke saeutik-saeutik we. Ari pidato kudu sagawang-sagawang. Mun dinu kawinan mun dinu hitanan dinu muludan dinu rajaban dinu halal bihalal ngarah naon ngarah pidato manyang. Mun ayeuna diomongkeun ke abdi dionang rek ngomongkeun naon deui. Nu katilu ieu nu disebatkeun kolot ceuk agama teh jelema nu pernah nikahkeun urang saha mitoha ibu gaduh mertua abdi rek tumaros ya keun dari bapak-bapak mah kahalangannya ku kaca lah ewe nu deukeut ya abdi rek tumaros ka ibu-ibu ahli perhatosan urang ka kolot nyalira ka sepuh nyalira sareng ka mertua sok sami tara tuh bener jujur ya survei membuktikan tingali geura eta tanggal 1 Ramadan pas mungah teh balanya ti mana ti Jogja teh geus meuli dusna wungkul dus kosong anu aya aksaraan
selamat hari raya Idul. Isuk balanya nyimpen tadi, isuk balanya nyimpen suuk, isuk balanya nyimpen mentega, isuk balanya nyimpen margan, isukna balanya nyimpen kongkuan, isukna balanya nyimpen terus. Tanggal 23 Ramadan teh geus pinuh 2 dus teh, jang saha mah, jang emak mah. Nah ari kami toha eta mitoha sajauh-jauh hayang panggih jeung anak, hayang panggih jeung incu, bari mitoha teh tara lengoh nya aya hayam di jingjing beas dipanggul nangka di bawah jeung paribasana dibukakeun we pager teh geuningan serelek pan usum eno pager minimalis nya dibuka teh saha cenah tamu teh langsung pan ka hareup dibuka geuningan tina hordeng teh nya lalahunan gebeg teh anjir cenah ieu mitoha aing geus datang deui bari gagaro teh kana buuk nu kusut geuningannya aduh cenah apal we aing boga duit teh euy cenah nyiar-nyiar wae ongkosaneun aing mah cenah isukna datang adi beuteung gebeg deui wae insyaallah awewe kawas kitu mah paehna ge bakal tegebegan. Naon margina ya ku logika we Bu ya nya naon margina perhatosan urang kasepuh nyalira sareng ka mertua kedah sami kieu we lah ibu gaduh caroge gaduh ibu terang teu nuju baheula eta salaki urang kumaha teu nya buat teuing salaki urang teh geringan timimiti penyakit luar tepikeun ka penyakit dalam timimiti mencret tepikeun ka romeheun ceuk paribasana kan urang teh teu apal diurus ku indungna leres dibiayaan ku bapakna leres geus kasep geus boga gawe geus mandiri panggih jeung ece dihalangan teu ku indung bapakna bahkan didorong indung bapakna bungah boga anak geus panggih jeung jodona teu saeutik pan bapak indung nu porosot gelang porosot kongkorong ngawinkeun nu jadi anak teh leres rumah tangga jeung ece meser gelang meser kongkorong salaki urang teh abdi rek naros nupang payuna di gelangan teh indungna nu ngalahirkeun atanapi urang pamajikanana jelema nu anyar pinangih urang pan leres eta gelang teh jeung kongkorong teh diical digaleuhkeun kana taneuh dianggo ngadamal bumi nupang payuna di bumian teh urang bojona atanapi ibuna nu ngalahirkeun bojona usahana teh maju meuli mobil nupang payuna numpak ibuna atanapi urang bojona maknya ari ka anakna hayang ari ka mitoha koret atuh awewe goblok bantet hadirin kaum muslimin rahimakumullah hiji ta nu moal kenging syafaatnya eta akul walidain hiji eta nya atuh urang teh mudah-mudahan we barokah pangajian teh hade-hade ka kolot atuh ceuk ece teh jang haji da abdi mah mertua tos ngantunkeun sepuh tos ngantunkeun doakeun nah cenah bakal nepi doa nu hirup kana maot pasti teu percaya mah pek we maot heula engke ku abdi rek didoakeun mun teu nepi pe komplain yeuh tingali ibu di khotib belahan dunia manapun rek di Mekah rek di Madinah kalebet khotib nu aya di urang kalebet khotib nu aya di masjid di dieu di Al-Faruq tingali dina akhir khotbahna nu kadua pasti bakal aya doa Allahumma gfir lil mu'minina wal muslimina wal al ahya'i minhum ya Allah mugi Gusti ngahampurakanna dosana muslimin muslimat
mukminin mukminat al ahya'i minhum rek nu hirup atawa anu maot. Jang naon atuh aya doa eta lamun teh mah doa anu hirup henteu nepi kanu ayeuna ibu tas ngaos. Ya Allah upami teh mah ieu thalabul ilmi abdi aya dina panampian Gusti, mugi Gusti ganjaranana dugikeun ka ibu rama abdi nu tos teu aya di kieu na anu bin anu Al-Fatihah. Ibu tas sodakoh, ya Allah upami teh mah sodakoh abdi aya dina panampian Gusti, mugi Gusti kasayanana didugikeun ka anu bin anu kami toha ka kolot. Nah bakal dugi pasti nya jeung moal ngurangan ka urang mun urang buruh 100 nu dihadiahan ku urang ge 100 nah di dinya we beungharan Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hiji ta nu nomor kadua nu moal kenging syafaat teh nyaeta kumargi abdi ngaosna peunan ibu-ibu ya nya ya khusus ieu majang ibu-ibu. Mana nu moal kenging syafaat teh nyaeta akul jaud, istri anu campelak kanu janten ca eta lamun salakina ngomong sakata teh teh atuh dijawabna teh sakaseta teh. Ngan punten ya bapak-bapak kudu bungah lamun teh mah bapak gaduh bojo cerewet, insya Allah di imah urang dijamin moal aya jin. Pan aya dongengna caritana baheula geuningan. Pamajikanna teh rek ini teuing ka mana? Ceuk pamajikanna teh ka salakina teh Pak, wayah nanya nyeuseuh sapoe ayeuna mah ku bapa da teu loba cenah apa piragi genep jolang. Eta salakina mah nyeuseuh weh ari tehel kasabunan kan sok leueur. Pamajikanna rek kokocok. Leueur ti seureudeut baheula macan aya jet set kakara aya sumur gali gubrag teh ka handap tah. Pamajikanna teh ngajorowok, "Bapak, sok muntang." Ditarik eta ku bapa. Nah cenah asa berat-berat teuing ceuk salakina teh. Ari pas datang teh naik ka luhur lain pamajikanana nu nangkel dina timaan teh. Teuing saha aki-aki buukna bodas, halisna para tepi kana bujal, kumisna tepikeun kana tuur. Salakina ge reuwas, tahat cenah ari salira. Kaula teh nu ngageugeuh dina ieu. Nah atuh cenah jeung naik ka luhur tuh cenah pamajikan abdi dihanap. Nu mawi abdi nangkel kana timaan teh cenah abdi teh geus teu kuat ku cerewetna bojo salira. Tapi punten ibu sakumaha cerewetna ibu asal turut kanu jadi salaki di mana diparentah ku salaki can kaluar tina aturan syara eta ngan saukur camplak teu nepi kana pangkat nusud. Ari nusud mah geus teu nurut ka salaki eta nusud. Sapertikeun kieu geus lila teu sosonoan ceuk salaki urang teh mah hayu urang sosonoan. Atuh cenah rape cenah lah cicing geus kolot era ku incu. Tah, eta nusud. Nusud mah salaki ragrag ceuk paribasana tenang dengan apakahan ge teu matak jadi doraka. Atuh cenah dajang haji rek sosonoan kumaha da geus kolot. Da cenah geus loyo. Punten ibu pan kieu ye. Lalaki teh aya 3 sok inget-inget geura. Lalaki aya hiji aya lalaki anu pandangan hidup baru dipandang sudah hidup. Nu kadua aya lalaki perjuangan hidup kudu diperjuangkeun heula kakara hirup. Nu katilu lalaki teh aya lalaki anu kenangan hidup geus tinggal kenangan teu hirup-hirup.
Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nu katilu ya geus setengah opatnya. Nu katilu nu moal kenging syafaat ti Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh nyaeta akul jiron. Saha atuh ari akul jiron teh jelema nu qat'ur rahim nu megatkeun babarayaan jeung dulur teu akur jeung tatangga. Naudzubillahi min. Kejadian 5 tahun ka tukang parebut warisan sajengkal, anjing goblok keluar cek paribaos cek paribasana tepikeun ka gura taneuh aing mah cenah geus moal nincak deui moal netek deui. Naudzubillahi min. Tah nu mawi sakitu lamun teh mah aya muslim maut dina kaayaan keur teu akur jeung nu jadi dulur dipastikeun eta jelema kudu ngalaman heula asup neraka. Naudzubillahi min. Sok piceunan hiji naon nu moal kenging syafaat teh hiji akul walidain, nu kadua akul jawaj, nu katilu akul jiron. Ibu tos setengah opat sakitu wae nu kapihatur sanestu hoyong lami dapan tosonten teuing mudah-mudahan aya manfaatna. Ti awal dogikeun ka akhir sim kuring nyuhungkeun dihapunten anu saageng-ageungna. Bade ngahapunten utamina ka keluarga besar Pondok Pesantren Al Faruq, ka pangaresa guru urang sadaya, kapala putra sadaya. Hapunten ieu abdi kumawantun kirang langkung ngahapunten anu kasuhun. Sakitu nu kapihatur hadan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.